Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Yusan Rizky Adi Putra ti 11 IPSIG. Sim kuring bade ngajentrekeun perkawis bahayana konsumsi narkoba. Sabab naon narkoba teh nyieun urang masa depan jadi rusak, jadi tewaras. Nah bisa disebut bahaya kusabab naon narkoba teh nyieun urang kacanduana nu parah tibatan anu sejen. Mun saur nagara mah narkoba teh dilarang, saur agama haram. Matak urang-urang kudu bisa pilih babaturan bisi kabawakeun kanu hal-hal nu teu pararuguh. Jeung deui kudu bisa ngajaga diri dina hal-hal anu negatif. Ditambah deui tahun ayeuna aya panyakit COVID-19 anu panyakitna nu mematikan. Mun hoyong terang mah panyakit COVID-19 teh sami sareng panyakit SARS sareng MERS. Pami hoyong terang mas panyakit SARS sareng MERS teh gejalana sami persis kos COVID-19. Tah balik deui ka panyakit SARS sareng MERS. Panyakit eta teh muncul di tahun 2002. Mun sakitu nu dipikahatur intina mah jaga kesehatan tong kilap oge ngangge masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.